karasa pikeun umat mukmin puasa campleng sabulan lapar haus meuni rongka ngajalankeun paparentah lapar haus meuni rongka ngajalankeun paparentah sedih bunga karasa pisan sajeroning puasa Ramadan bisa kumpul jeung dulur-dulur di lembur anu dicatur bisa kumpul jeung dulur-dulur di lembur anu dicatur bunga pisan waktu buka sagala-gala araya channel rujak ngabararag nepi ka hese nangkarang channel rujak ngabararag nepi ka hese nangkarang dituluykeun salat tarawih nu salatna ngan saware karasana bunga pisan bisa ngumpul jeung babaturan karasana bunga pisan bisa ngumpul jeung babaturan bulan puasa geus beres-beres Idul Fitri kaalaman hampura abdi hampura seueur dosa kasalira hampura abdi hampura seueur dosa kasalira takbir-takbir berkumandang dina maleman Idul Fitri hate sedih inget ka emma inget oge kasih bapa hate sedih inget ka emma inget oge kasih bapa dosa abdi sagede gunung hayang dihapunten ku indung dosa abdi gede samudera hayang dihampura ku bapa dosa abdi gede samudera hayang dihampura ku bapa Idul Fitri jadi tempat silih hampurana dosa malar bersih tina dosa seperti orok nu bersih malar bersih tina dosa seperti orok nu bersih wilujeng paturai puasa tahun depan yuswa aya bisa puasa jeung kulawarga dina umur anu beda bisa puasa jeung kulawarga dina umur anu beda